pagawean hese ayeuna teh Allah sagara-gara si Agus aduh aing kitu teh masih Agus gitu nama aduh aing jadi eureunkeun gawe ku si Haji coba Allahu Akbar kemana urang neangan pagawean coba ayeuna sagara-gara si Agus yang eureunkeun ka urang aduh Bah 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 suara si kakek teh gogoroan rek naon dek ka dieu di si kakek teh ade aing kakek naon si ka dieu oh palingan ngadawong di dieu di tangan ka tukang teh eueuh naon ka dieu oh abah cager alhamdulillah cager ini mah mendingan dia datang ya aduh naon abah teh nyeri naon nyeri sirah we abah mah nyata ya aduh oh nyeri sirah lain abah geus jeung si Agus cenah gawe si Agus nyata ngeureunkeun ka urang mah ngeureunkeun nyata ya gampang ngurutkeun si Agus mah ka urang mah jadi kumaha abah ku Haji dipecat dipecat oh da segara-gara si Agus pokona mah sanya cek urang abah jeung si Agus pati kamari ge ulah rakat teuing si Agus mah alus hareupeun padahal dina hate mah buruk ampun si Agus panyatu teh kitu kakek urang mah aduh jadi abah nama nganggur teh boga pagawean ngawur boga pagawean nama segara-gara si Agus pokona tah aya nama kieu abah cek urang mah nya daripada abah nganggur kumaha lamun jeung urang deui gawe moal nah moal geus karasa ku urang maneh mah dirikeun wae ka urang teh moal ngan urang mah butuh nih ka abah sok dibere memang eta ke butuh keneh urang ke maneh sok berberek baketan ge hadangan kamu bangsa kudu bangsa naon eta ge ulah diperhitungkeun ya ulah mau diperhitungkeun ngan karunya abah dipecat ku si Haji gara-gara si Agus terus gara-gara si Agus pan abah mah osok jeung si Agus kamari ieu ka urang kuat ngaledek abah mending boga anak buah teh mending cingkrak ka urang saolah ngaledek ning abah teh harita mah moal aya nama arama moal arek anu moal gadi moal gawe heula di manehnya wayahna aya nama arek mikiran heula urang mah menjadi kene ke si Agus bukan nama urang mah jadi kene gara-gara si Agus urang dieureun ku si Haji nya eta aduh ieu we nama abah tong loba talenya tong omong cek urang mah abah gawe di urang tah abah bisa enak tegerna abah keur berobat urang dibere nah urang 100 urang kumaha ka abah urang tuh 100.000 urang mere keur berobat ka abah kayak gawe di urang kayak kala dipelong tampanan duit teh atuh tarimakeun ya mikir heula namanya udah dipikir heula cek urang mah kitu abah sok anu jeung si Agus daripada dipecat ku Haji lamun diditah deui tong daek ku Haji si Agus misalna ka abah ye mohon-mohon abah gawe di dua entong tah urang kurang kumaha tah ka abah 100.000 abah gawe deui urang ngabung geus jag-jag cager lain ayeuna da mah puker gering beunang kumaha kumahanya pikiran orang ya aduh jadi segala nama kieu ini mikiran anak kan anu penting mah ieu nu penting mah cek urang mah nya awak abah cager heula tak ieu keur berobat geus kurang kumaha urang baik ka abahnya detik kamari urang teu nganyerikeun ngan abah sok bari ngajang hila ka batur tak kumaha lamun kitu Mulun urang kudu ngomong heula ka si Haji. Make kudu ngomong heula matak geus dipecat oge geus teu ditarima. Abah teh matak dipecat oge geus teu kapake teu make dimohon ka si Haji. Eta sagara-gara si Agus asa dia eureun ku si Agus atau ku si Haji urang teh nyata. Teh dipangaruhan si Haji teh ku si Agus nya otomatis abah teh digogoreng geus asup kana hate Haji geus mah beunang dibalikan deui make kudu mohon-mohon ka Haji. Kitu aya mah arek mau ngata lamun geus cager gawe di urang lamun ya umur eta keur berobat heula urang-urang kumaha banyak teu mah kumaha atuh urang teh gawe eueun nanaon eueun banyak kudu gawe di mana urang era geus era kumaha teh kudu era sagala teh abah mah urang mah kudu ngera-ngera abah ngan ngera-ngera mah pasti si Agus meureun ka urang mah gawe di mana moal daripada ka sia kitu aing dinya nyeri hate mending di si kakek kitu jawaban abah mah namanya kudu lieur nya kumaha pikiran aya cenah can kalian kakek lah masih kena eta si abah pikiran teh masih kena can normal euy masih kena eta kurang kumaha eta urang duit tak keur berobat aya kayak geus jag-jag lain kudu ayana kudu maksakeun lain kumaha ya
Keun bae atuh kieu lah ka haji mah ku urang di omongan hajina. Abah geus gawe deui di urang. Abah tong nyari tadi pugugeus teu kapake mata kitu ge meureunang. Cek euy urang mah. Mane moal saeun ka urang. Moal naon? Hah? Moal motong? Moal ame kudu dipotong. Panena urang oge moal kudu dipotong. Ame kudu dipotong. Iya gede teuing mah ka urang mere sakieu 100 jangan euy moal ame kudu gede teuing segala asa Abah urang mending gawe deui di sekake. Pain ke lamun urang geus jag-jag geus naon ke hampura we urang lamun saeun rada lila kitu nya. Rada lila lantaran urang ayeuna geus bogekeun panyakit nya. Hampura mawa kagawe. Ari duit mah pasti ditarima ku urang jang berobat kitu tah. Itu kecap eta. Da urang mah maksa digawe ai gering mah. Urang ge boga hate karunya ka Abah. Daripada jeung si Agus jeung Haji da Haji ge duit mah ditampe merenya jangan berobat urang ke bila mana geus cager urang arep sugannya sugan. Ada urang magalnya cingka cager Abahnya. Assalamualaikum Mbahnya. Cingka cager kade. Kade Mbahnya. Aduh, hatur nuhun kakek euy, urang teu boga duit, boga naon ayeuna ditulungan ku maneh urang keur gering. Alhamdulillahirabbil alamin. Si kakek teh jadi bageur ayeuna teh. Alhamdulillah kakek hatur nuhun katampi ya ku Abah. Ya, ayeuna mah si Abah beunang ku aing. Haji tong disebutkeun ngaran aing mah si Abah teu beunang deui ti kamari ge aing ngomong kitu. Aduh, si Abah beunang di kawal ku aing pada mah akhir. Jong-jongan si Abah geus gawe deui di urang. Aing bener si kakek bager ka aing euy tukang poporongos oge. Nah re boga dunungan anyar urang gering mereka teh ditulungan teu ngalongok teu naon. Allah pokona di si Agus aing gering teh mereka wah nulung pisan ka aing teh. Eueuh nolol acan. Nah sa teh Agus ya teh